Bapak mana ya, Ucup? Gandeng siana goblok, langsung loba cungur. Bisa kadeng nyeun goblok. Mau ngalah ke pereumi imah, asal lo gandeng. Aing embung Cup teh sapilu-pilu aing nya. Bisi ayam kayak aing dicarekan. Mau hal gandeng kira asal siana ulah gandeng. Tusuk atuh buru. Deuk gawe naon? Wah, main dibawa ditetewak dibawa ka mana? Ih, henteu Pak. Ieu si Isal, ek melihat ayam, ek meuli cenah. Jadi ka aing, Ucup. Gandeng Isal. Gandeng ket. Sal, aing kamari teh mana timbul sapatu teh. Sabaraha ket? 300.000, Cup. Ek naon gitu? Aing kabita euy Sal, lamun aing meuli geus boga duit di mana eta meulina Sal? Mun ek meuli matiin akun TikTok na WS, Cup. Aya di dinya. Oh, arah lu sepatuna. Heeh. Aing hayang meuli euy. Boga kitu duitna sia. Aduh, pogo eta aing teh boga duitna euy. Duh, kumaha nya aing. Udah teu boga duit hayang meuli kumaha sih mah mau bisa nganjuk. Sal, aing boga ide, anteun yap aing. Anter ka mana, Ket? Geus siap ilu jeung aing, anteur aing ke head. Nama tuh. Yap. Naik ka mana ieu teh? Geus gandeng ulah ibur ke head, geus siap pitukeun we aing atuh. Siapa cicing we ulah ibur. Ieu mah kalai ka imah mana naik naon? Geus siap ulah loba ibur sa teh, bosan ngomong. Ih, sia masih bener. Heuh, iya cicing ulah ibur. Misal ieu. Hah? Iya kumaha? Heuh, tulungan aing pangewakeun. Nah, ditewak. Naik di kumaha, Cup? Ih, sia mah. Pogo aing teh yang sepatu ke head, aing teh boga duit. Nah, iya yang mana gitu, Cup? Bapak aing ke head gandeng sia ulah tarik-tarik ngomong teh ke head geuat pangewakeun aing. Tuh bapak mana? Heuh, geuat. Gandeng. Namualna naon gitu? Gandeng cak cicing goblok. Geuat tewak. Mana? Mual geuat. Tewak. Bapak mana ya, Cup? Heuh, gandeng siana goblok, langsung loba cungur. Bisa kadeng nyeun goblok. Mau ngalah ke pereumi imah, asal lo gandeng. Aing embung Cup teh sapilu-pilu aing nya. Bisi ayam kayak aing dicarekan. Mau hal gandeng kira asal siana ulah gandeng. Tusuk atuh buru. Deuk gawe naon? Wah, main dibawa ditetewak dibawa ka mana? Ih, henteu Pak. Ieu si Isal, ek melihat ayam, ek meuli cenah. Jadi ka aing, Cup. Gandeng Isal. Gandeng ket. Naik milih di mana sal kitu maneh? Ayamna. Sok Sal, mana ek milih anu mana ket? Da arah lu si mah ayam lagi. Ek meuli yo. Kala mang milihan heula. Saya. Halus gitu. Alus salima alus. Top sal eta masa kumaha wae lah maneh eta wani maneh 150 heug kurang dijual. 150. 100 atuh mang 100. Heuh, top bae atuh lah ka maneh mah 100 ge kajen teuing aing butuh duit euy. Heeh, mang. Sok sama nek nu mana? Ek nu eta. Alusan eta tah. Ayana ket. Geus atuh nu ieu ya. Nu ieu we, mang. Alus sih masa. Halus. Sabaraha 100, mang? Nuhun nya sal, gue kemarin dibawa ka mana tek dijual deh tek di. Heeh. Siap. Banyak. Nuhun nya, mang. Oh. Nah, sia kos nu edan kunyuk. Atuh wayahna ke headset teh daripada ke aing kapanggil dipecat tina kakak goblok. Sia mah. Aing teh kurang karu ujug-ujug meuli hayam. Atuh mah tadi langsung aing teh mau kapanggihun ke head. Udah hayamna ibur anjing. Parah sih anjing. Tuh wayahna Aduh, we. aing kudu meuli hayam teh kurang karu. Heuh, kata aing daripada dipecat tina kakak goblok ke aing kapanggihun ku bapak aing ek mau ka hayam. Iya nya duit segitu-gituna. Tuh wayahna we atuh geus we jual deui atuh ka batur. Payuk itu ya, Cepet. Nyao. Sia dong kunyuk. Kunyuk teh. Kumaha deui atuh Kurang karu aing murah. duit segitu-gituna. Geus atuh bayap. Jual atuh ka batur. Sia dong sok. Kunyuk teh. Cuma ngadat goblok.
Wah, kudu lila aing nguseup kieu mah. Berarti mah bebeunangan we aing ieu mah. Menang loba. Acan sal, kakara ge nguseup. Nah loba laukna Ucup. Pada cok indung manusia unggal balik usup teh sok menang we loba cenah. Jih, loba salauk mah di dieu mah. Ngeres. Pokona mah mun hayang menang sakojam mah babarieun di dieu mah. Oh, sok atuh Cup aing ningalikeun lah. Sal, nama waka indit. Aing mana tadi reka mana? Ka warung kita ku indung urang. Tuh atuh geus we indit salila. Bunga hayang nempokeun heula nguseup ieu resep meureun euy. Yeuh sal, aing Bebeunangan we mah. didempokeun ku batur mah esok tara meunang. Hah? Tara meunang. Nah, mau geuning. Cobaan angkat atuh Cup upana bisi beak. Lah embung ah. Oke wae. Nah, angke wae. Tuh geus teh usik-usik acan beak meureun upana angkat. Lah, engkeun heula sal. Acan anu nyorang teh di geunan. Geus indit we heula atuh sal. Aing didempokeun masuk tara meunang. Cup nyorong Cup. Aduh, kelakan orang si goblok. Nah, ieu kanurna ka mana Cup? Ka mana kanurna Cup? Ieu. Ieu. Nah, kumaha sia ieu? Nah, Aisyah nanaonan ke di kana balong. Hah? Ih. Saling rahasia. Palingan itu kudung sia suku main musik di solokan teh sok mana gara di bari lomba. Kieu we merenya. Sal, bayana sarua ibu ka sal. Rahasiakeun nya. Bayana aing ka maneh sal. Wah, iya ucup. Letik-letik geus wani babarogkeun balong batur. Ku aing bejakeun sakeun ka desa. Sal, ulah wayana sal dibeda ka desa sal. Kalau dibawa ka desa sal wayana aduh aing mah sal. Wayana sal, aduh ya aing teh kahajab ieu mah sal. Teu bisa kitu cup, biar aku ujug-ujug damai. Atuh kudu kumaha aing sal. Aduh, Sok daripada ku aing bejakeun ka Pak RW diliungkeun sia. ulah sal ieu, ulah. Wayana. Geus pokona sia takorna geus sabaraha. Candi Bui meureun teh. Sal ulah sal. Kalau dibejakeun sal rahasiakeun sal wayana. Sok atuh. Kumaha? Aduh anjing. Aing ditanya kan sakieu-kieuna sal. Nya sok daripada engke sia ieu ku aing dilaporkeun ka desa. Tuh atuh geus geus. Oke, di Bui sia. Geus ulah. Ih, ngabot 70.000. 70. Heeh. Oh, geus bae ieu lah. 70 ge. Yang dibejakeun nya ka ade. Parah sia kehead. Ih, teu nyangka aing mah. Anjing goblok. Penumpang datang aing si salah tuh tadi goblok teh ah. Anjing juga. Jadi aing tekor. Goblok. Apes ieu mah anjing ah.